Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Kang Ramzan. Di dieu urang mukbang ayeuna leunca ikan pepes mas, ikan mas pepes, sambal tarasi, sareng ieu tah bolostrong. Bolostrong eta teh karesepna kelenci. Tapi ieu tiasa diange obat lambung oge nya. Nah, ku kituna anu teu acan tuang hayu urang tuang. Tonton videona dugi ka selesai. Pamugi tiasa ngabangkitkeun selera tuang sararea. Wilujeng tuang. Tapi saat teu acan tuang urang ngaruangla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yuk tuang sadena. Tadi wih di meser bensin tepang sareng anu misang pepes meser we. Anak ulen laukna teh pulen. Rasana teh dagingna rata gitu. Langsung itu. Angreuna. Nah, pokoknya mah. Ada tuh sama anak. Lipuh mari mentis dia. Bahuik. Cucuk nage hipu. Doang. Hendak cai nai. Lencana mantap. Nyakruk. Karena dagingnya teh tolekan ke dia. Mau gagang. Iya bolostrong. Coakeun deui. Amana aya nama nganggo tomat. Jadi teu pati lada. Nikmat. Uluna hipu. Haurna teh ada mah pepesna 4 jam di pepesna teh. Jadi hipu ka tulang-tulang. Ipu ka tulang-tulang bener. Uluna ge.
Enak. Pulen. Kalau losan malah keluncak di kebun dah. Jadi tadi nggak ada leluncak. Itu nuk mak, nuk laut, nuk emas, empuk, enak, pulen. Yang kita yang udah mantap. Bumbu nate ngeresap kan mantep. Dibungkuskan, dicoyakan langsung. Suhu ya. Bola serong nak. Mantap rencana. Alhamdulillah, amin. Ada kurang nama emang. Tong setting
saya di situ saya. Menghadapkan sana. Bahasa Melayu kan jadi dua di kan kan ini Alhamdulillah. Di stoknya ipu asli ipu tulang-tulang. Jadi sakit ulah tuang ayeuna tadi menuna sareng ikan pepes emas sareng tarasi ditambah lalaban mentah reune leunca sareng bolostrom. Ku kituna hatur nuhun pisan anu tos nonton. Pamugi bisa menghibur sareng bisa membangkitkan kembali selera makan. Karena sesuai semboyana dari Kang Ramzan channel, jadi channel Kang Ramzan itu suapan kami khusus untuk kalian. Ulah hilap, like, comment, share, sareng subrek. Karena subscribe itu gratis. Wilujeng anjing, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.